Engko di semua kayak diajarkan usaha, tegablek duit, tegablek naon. Juga jadikan kawin weh. Aing kita nyawa-nyawa acan, udah ada bareureum semua. Ini lagi. Tangan Waugi di mana Waugi? Jung tangan. Ada tegeh yang kawin, cepat roge ngenak kawin. Waugi kemana ya? Waugi, duduk yang kawin. Waugi di mana? Duduk yang kawin. Aya naon? Si udut teh gogoroan. Naon dut di dieu mah? Pak, duduk yang kawin. Naon dudut? Hayang kawin. Siapa hayang kawin ya? Wah, duduk teh yang kawin. Nikah duduk teh. Nu balik atuh dudut teh hayang kawin. Emang mah duit 1.000 kawin teh. Mana boganya duit teh kawin teh? Duduk teh boga 3.000 yang ditemanku wah. 3.000 sia mah. Duit anu ti aing kamari meureunna eta jang jajan. Mah hinaal kan 3.000 sia mah. Pokoknya mah dudut mah hayang kawin, hayang pongdut. Hayang pongdut sia. Hayang kawin hayang pongdut. Kos kitu meureunna ku duit 5.000 nya pongdut teh jeung kawin. Engke geus boga duit kakara kawin sia teh. Atuh ada hayang kawin, cek batur ge ngeunah kawin teh. Ngeunah aya rasa coklat, aya rasa maca, aya rasa kopi sia teh kawin teh. Kos kitu we kawin teh nya pop es ya mah. Tawa hayang na cek batur ge ngeunah. Anjir, siang. Kawin ngeunah cenah. Nyawa ti saha maneh kawin ngeunah. Ing maraban hayam Malayu bantuan wadi dituyu. Hayang kawin sia mah. Jangkar sirit kalakah init budak teh. Dudut, geus pangis can jeung Waugi teh. Beres mang bieu teh pangis jeung Waugi. Ngomong naon maneh bieu ka Waugi? Bebejare kawin teh alin. Beres bebeja mang kawin teh. Hangan Waugi mah selalu respon. Udah sia mah keur usum parait kieu hayang kawin. Tukot mang Ibrahi. Birahi. Sia teh Ibrahim, Birahim meureun sia teh beungeut. Ayolah, kita obrolkan deui.